Dina keayaan kitu nu badami teu saladar yen dibalik luhureun takal jengjen aya sapasang mata nu keur merhatikeun. Jirimna ngekajeng luncat ka tanggal sejena merekel naik kumasa kumaha hap-hap we. Satuluyna ngekajreng luncat ka luhureun suhunan lumpat kalayan jengke teu nimbulkeun sora nu matak kadenge ku jalma nu aya di jero paguron cakar elang. Katingali si Segi rek nemakeun bedilna ngarah ka dadana Kohliukang. Rikat si Danu nalapung ku tajungan suku katuhuna keuna katungtung bedil nimbulkeun sora dina mangsa ngamutakeun pelor nu ngarah ka mana karep. Hauk siuk jorelat des dor seng. Manuk anu keur alentrep di luhureun suhunan jeung di luhureun tatangkalan ngageleber. Dina kesempatan sarua harita si Pecon ngasupkeun tajongan sukuna ngarah ka pigelangan leungeun si Segi. Hauk siuk buak. Si Segi ngegero nahan ka nyeri leungeunna asa komper. Sedengkeun bedilna ngacleng kalayang ragrag kana lemah. Harita si Pecon nyusul tepus ku panarajang susulan gua jeleng. Kadua dampa leungeunna si Pecon ngagedor kana dadana si Segi. Des pluak. Ngajadikeun si Segi ngabangkiung mundur ka tukang bari ngaluarkeun getih nu hanet keneh dina juru bibirna. Oro kaya ramo katuhu si Segi ngarawuk geusik satuluyna diawurkeun ngarah ka sapasang panon si Pecon. Perih kekereceman si Pecon ngagero nahan ka perih. Perih anjir, perih, panon aing perih kurang ajar. Si Segi rikat nyokot bedilna anu ngagoler di luhureun lemah. Si Segi rikat nyokot bedilna anu ngagoler di luhureun lemah. Satuluyna punduk si Pecon dibabuk ku batplet bedil. Hauk siuk jebret. Si Pecon ngagero nahan ka nyeri gedebut rubuh ngababangkang. Sedengkeun si Tuan Brandon ngagajleng luncat maluruh ka tempat anu rada lega. Si Tuan Brandon bentrok tetepan jeung si Kohliukang. Tekung si Lila nyarita ditujukeun ka Kohliukang. Wow, oh my god, rupanya pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi. Kami kesini bukan untuk mencari gara-gara, you know, tapi muridmu si Danu telah berbuat kesalahan fatal. Kohliukang ngagajeng luncat narima tangan si Tuan Brandon. Telila nyarita ditujukeun ka si Tuan Brandon. Hanya Tuan Brandon yang telah berbuat onal di pagulan noe kulang ajal. Harita si Tuan Brandon anu ngamimitian narajang. Wow, oke, rasakan ini pukulan besi dari Eropa. Go, hiya, gajeng. Tonyokan leungeun besi katuhuna Tuan Brandon anu ngarah ka rahangna Kohliukang masih kena bisa ditakis. Hauk siuk jorelat des. Harita keneh rikat panarajang susulan leungeun kencana anu ngarah ti hanap keuna kana gadona Kohliukang. Hauk syuk pluak. Si Tuan Brandon ngasupkeun deui panarajang tajongan suku katuhuna anu ngarah ka iga burung lawan.
bisa disingkahan ku Koh Liu Kang. Hauk syuk jorelat pos, hauk syuk jorelat gajleng, hauk syuk jorelat pos. Dina hiji kesempatan anu hade, mangsa Koh Liu Kang mampu nyingkahan panarajang lawan. Dina celah rorongkrang kosong, memang di luar dugaan Tuan Brandon. Suku katu Koh Liu Kang nengkas karena suku kenca Tuan Brandon. Hauk syuk des. Si Tuan Brandon ngajengkang ka tukang panarajang susulan kadua. Ramo lengan Koh Liu Kang ngegerewek karena dadana Tuan Brandon. Hauk syuk kep krekek. Karawasan ramona Koh Liu Kang satuluna dibedol ka hareup. Bret bret. Tuan Brandon ngagero nahan ka nyeri. Oh my god. Kameja bagian hareupna nu dikarawas soeh rangsak. Tonyokan kadua lengan Koh Liu Kang ngagedor karena dadana si Tuan Brandon. Hauk syuk bruak. Oh my god. Kedebut awak Tuan Brandon ragrag kana lemah. Buriak buncelik nahan kanyeri bari ngalakeun getih lalambaran dina juru bibirna. Katut dadana anu kakeunaan ku cakar elang. Harita si Segi ngareret ka dununganna nyaeta si Tuan Brandon. Nu satuluyna si Segi ngabedil ngarah ka iga burung Koh Liu Kang. Dor seng des. Hanya ningali si Koh Liu Kang benang ku tembakanna si Segi. Harita si Danu ngagajeng luncat maluruh ka guruna. Para murid peguruan cakar elang tuwani ngelakukan tindakan tibatan paeh katembak. Harita si Segi jeung Tuan Brandon ninggalkeun eta patempatan. Tetela sapasang mata anu merhatikeun teh tayalian Jaka Sukma geningan. Harita Jaka Sukma ngagerendeng ngomong sorangan. Dari aing mau ikut campur leuwih hade dari aing mek ninggalkeun patempatan ya. Karunya Nyai Rina Andika jeung Nyai Arum cenangan nungguan diri aing. Teu lila Jaka Sukma ninggalkeun eta patempatan. Jorelat gajeleng les. Jirim Jaka Sukma leungit rita keneh. Sajeroning ngalumampah maluruh ka Guha Jati nu aya di Pasir Suling, tempat reureuhna Nyai Rini Antika jeung Nyai Arum Cendana. Kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan Jaka Sukma. Jaka Sukma mapai-mapai galengan sawah bare jeung laleduk. Satuluyna ngaliwatan cukang haur karasa perih beuteung kusabab tacan manggih kadaangan. Harita Jaka Sukma ningali salah seorang petani nu katelah Mang Ucup nu kakara balik ngararata bare jeung nuntun kebo. Dina mangsa paamprok Mang Ucup nu ngamimitian nyarita ditujukeun ka Jaka Sukma. Jaka Sukma, terus di mana maneh? Mang Ucup. Iya, kuring teh geus nglalauk kita ya. Lauk naon Ieu mah lauk ieu we lauk jaer jeung lauk nila. Emang terus di mana, Mang? Biasa we rimang mah tos di ditu, tos ngararata sawah. Iya bari ngurusi ieu aja si kebo ya. Oh, gitu, Mang. Mang hari ai warung di dieu jauh teh, Mang? Warung mah deket nya tadi pelebah lebak jero. Di pelebah lebak jero, Mang. Aduh, kuring teh sa lapar kieu, Mang. Tisu sampai kadaangan.
atau geradang lah kayak itu jik. Mohon mang. Mang tipayunya cepnya. Mang kita seru yang buru-buru balik gitu ya tuh, yang buru-buru kacai. Oh nya tuh mang, nuhun nya mangnya. Mang ya lauk bisa wareh keremang ya. Wios satu cep. Wios cep tekedah masin ke mang. Ai tahun teh. Kuringnya seueur teuing itu mang. Suker emang we masihan saware mah. Oh nya tuh cep. Oh nya cep jaka nu nya. Nya sami-sami atuh mang. Da abdi ge mang ayeuna bade maluruh ka warung mancu mang. Ayo mang ah. Jadi sabaraha teh eta cep? Hah, sok we tuh mang masihan eta mah. Haratis. Aya meureun 2 kilo mah. Malihan mah leuwih jiga nama teh. Oh nya tuh hatur nuhun nya. Mamang ge da keur teu boga duit ieu teh cep. Jika tuh cep bisi hayang daang mah. Da aya minantuna si Mancung datang ke Jawa ka dieu. Nya si Mas Paijo batak warungna buka deui oge. Dina jarak anu geus deukeut kadenge sora anu keur nembang Jawa tetela si Mas Paijo geuningan. Harita jaka Sukma teu langsung nyarita, malahan mah merhatikeun heula alunan tembang Jawa Mas Paijo bari sidakep. Ler eler tanture wosomeler ta ijo royo royo. Mas Paijo ngaradak ngeureunkeun tembangna kusabab ningali si Jaka Sukma di palbahoetan. Harita si Mas Paijo nyarita ditujukeun ka Jaka Sukma. Ulah dalah, rupanya kuwi ada di sini toh. Sini duduk dulu, ini Jaka. Ini saya baru datang dari Jawa. Jaka Sukma tetap antep kasih Mas Paijo dekung silila nyarita. Kumaha Mas? Cager geus lila tepake jeung dewek Ari mah tadi lagu naon kuring mah teu kaharti aslina teh. Cing sok atuh bejakeun artina naon teh? Welah dalah, rupanya sampean pengen tahu toh? Kulo jelasin yo, dengerin nih. Tembang Jawa kae yo dengerin yo. Mempunyai makna bangunlah. Yo. Bukan berarti bangun dari tempat tidur. Bukan. Tetapi kita diminta bangun dari keterpurukan. Yo. Bangun dari sifat malas, bangun dari kebodohan. Nah, tentang tidak mengenal Allah kui contohnya yo. Bangun dari sifat yang buruk, penyakit hati. Bangun dari kesalahan-kesalahan. Dan hendaknya kita senantiasa mohon ampun kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kui artinya yo. Dan dure wis sumilir tak ijo royo-royo. Senggo temanten anyar. Bait ini mengandung makna jika kita telah berzikir ya, kita akan mendapatkan banyak manfaat bagi kita sendiri dan menghasilkan buah ma'rifat atas izin Gusti Allah. Pengantin baru ada yang mengartikan sebagai raja-raja Jawa yang baru memeluk agama Islam toh. Nah, itu tembang Jawa artinya. Yo, wis ngerti sampean? Nuhun pisannya Mas. Nuhun pisan toh Mas. Kaharti pisan kok kuring mah Pak Ijo. Yo wis syukur kalau gitu. Sampean pengen dahar toh?
Iya mas, aduh kuring tisuk can menang kadangan Yo wis makan dulu ge. Harita mancum nuker di dapur ngagero kasih Mas Pak Ijo. Pak Ijo, Pak Ijo. Iya mak, ada apa ya mak ya? Kadieu sakodong. Iya pangatahun kun suluh. Kadieu. Iya mak, ayo abdi kadinya ya. Saya mau pergi dulu ke dapur batu ini si ma ya. Jaka Sukma ngareret ke Mas Pak Ijo tukung silila nyarita. Oh nya atuh masuk atuh, da kuring marek nungguan di dia. Pak Ijo, hari anu diharap teh eta teh saha Pak Ijo? Anu darep mah itu si Jaka mak. Hayang lu dahar di dia mak. Oh si Jaka, mak teh meniruas yo. Emang ruas kunaon gitu mak? Mak teh ruas, banyak teh si Bah Ewok. Oh lain eta mah sanes eta mah. Kumaha gitu mak ya? Iya pangatahun kun suluh ya. Aduh mak teh tenagaan kieu. Oh cing ada ku abdi di belahannya mak sok. Mana bedokna adekeun? Nyai mana bedokna bikin kasih emas. Mohon mah. Iya mas, suluhna mas. Kacan di bolahan. Mana bedokna? Iya bedokna mas. Wah iya mah. Yang bedokna mentol kieu ya, kudu diasah ya. Kudu diasah heula ya mak. Mau bener mau balik ieu mah ya. Oh, mintol ini nggak mas? Nyai, ieu teh mintul ya. Kudu diasah heula ku emasnya. Mohon mas kada diasa heula. Ayeuna mah nyai bagiakeun heula si Jaka diharap erek dahar. Mohon mas, ku nyai orang pangalas kenalannya mas. Ngaso kadinya pangalaskeun bisi geus lapar karunya. Ya ku mas berdiri asalnya bedokna. Da kudu seukeut atuh bedokna ieu mah nih asa mintul. Arompong deui. Sehingga untuk malenya Pak Ijo arompong kieu. Harita Nyai Ratih nyarita ke Mas Pak Ijo. Cigah nu rada sieun cigana teh. Mun kaparengan si Abah Ewok maluruh ka warung ieu. Harita Nyai Ratih nyarita ditujukeun ka Mas Pak Ijo. Mas, abdi marada sieun mas. Emang sieun kunaon gitu Nyai? Abdi masieun ku Mbah Ewok mas. Bisi kabujang ka dieu mas. Jangan sieun-sieun atuh. Lamun si Mbah Ewok ka dieu ku mas dikatek. Ku si mas digebrok tah Nyai. Ih hari mas meni sombral kita nyaris teh mas. Si Mbah Ewok teh kejam-jam talengas mas. Mas kudu ngarti atuh mas. Masa meni sombral gitu Nyantuk atuh. Da mas oge aya kasieun mah. Ngan kudu kumaha deui atuh. Da urang teh kudu ngalawan. Moso sih meneng-meneng bae. Bener we. Mbah Ewok teh geus katingali di nu jarak nu rada anggang. Rek maluruh ka ieu warung. Mata anu bolotot, kumis anu baplang, matak pikaseuneun kerja anu borangan mah. Katambah kejem jeung telengas. Dina jarak sababaraha lengkah ka warung mancum, harita Bah Ewok melak cangkeng bari jeung mureleng. Harita Bah Ewok susumbar di barung jeung seuri. Woi, mancum, keluar. Ieu dewek yo. Grabageakeun dewek yo. Woi, kamana si wawalag teh yo? Harita Bah Ewok ngareret ka Jaka Sukma. Bari ngagebrakeun
meja. Dah. Woi, wabalang teh keluar yo. Sedangkan si Jaka Sukma mah tenang we, siga anu eueuh nanaon, bari jeung make duduk kuy.